kumaha ieu teh laporan teh bulanan omset teh turun keneh wae nya. Ieu barangkal geus numpuk rek neundeun di mana. Ampun. Ya Bun. Ada surat edaran nih dari sekolah. Oke Bun, makasih Bun. Yuk. Naon deui wae atuh ieu teh. Geus duit deui wae. Aduh, omset tambah turun weh. Ya kumaha? Barangkal ngajugrug loba beuki pinuh. Orderan eueuh. Tulang. Aduh, aing geus datang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Wish, bala-bala ready. Kopi on. Udut nalang. Aduh, aing dosa naon aingnya. Atuh meh ngeunah lang ngudut lang. Mana beungeut jeung nurung sing gitu lang kunaon euy? Iya pan omset deug. Aduh, aing pusing ieu teh deug euy. Ulah di pikiran dan omset Malang. Dikejar omset Malang, jangan di pikiran. Udah bangsat dikejar sia teh. Anggap aja bangsat lang, udah omset Malang. Ieu bulan kamari. Aduh, Kuat ka jauh kitu lang turunna ge. heueuh kitu turun ieu teh. Ngagejelikna aduh euy. Bari ngarokok lang biar enggak stres. Rileks. Stres itu mengurangi kesehatan. Kudu Gitu. happy, urang teh happy. Ngarokok ge mengurangi kesehatan. Merokok mah mengurangi umur 3 menit. Tapi lamun seserian nambahan 4 menit lang. Angere masih minus atuh. Ya nya henteu Oh, atuh. nambahan sa menit. Beres ngarokok seserian lang. Nambahan sa Nambahan menit. sa menit. Berarti teu meunang Tenang stres. stres lang. Ngarokok aing. Tapi kan mun teu ngarokok tapi seserian nambahanna 4 menit. Heeh, Berarti leuwih mending loba. ulah ngarokok. Ya, Tapi kan lamun mana jadi perokok pasif, leuwih bahayanya. lebih bahaya. Sabaraha menit nguranganana? Merokok membunuhmu dinya teh. Membunuh. Urang ngarokok membunuhmu. Mending silih kabunuh we lang. Aduh. Ya, gelodong gitu. Aduh, ngopi deui. Tuh kan, ngeunah seuri ayeuna mah. Ngeunah seri nambahan semenit lumayan. 1 menit. Aing jadi teu konsen kieu euy. Atuh engke deui tah malah ngomongkeun lama lah, engke deui. Aya naon ente teh? Tumben-tumbenan. Budak teh lang aya acara studi tour lang ka Ranca Upas. 2 poe jeung pamajikan mondok sapoe tapi urang mah teu ngilu mondok, urang mah kan aya syuting. Leuwih penting syuting mah. Jeung urang ya. Siapa lu? Heueuh jeung saha deui itu lamun lain jeung maneh mah. Jadi urang teh rek nginjem mobil ka dieu teh lang. Gitu. Kumaha menang? Boleh, apa sih yang enggak buat lo? Great. Ngomong-ngomong soal non studi tour. Kenapa? Bieu pisan. Pamajikan. Tuh. Mere surat edaran ti sakola. Ini menit panjang gitu euy. Oh, tinggal itu surat edaran lagi. Menimbang, memutuskan. Mana Juga sia surat tulis. MK eta mah. Ulah kadinya. Walaupun sudah ada putusan MK, Iya. urang mah mung kadinya. Oke, siap. Kecuali mun geus dilantik. Iya. Geus sah. Siap. Ngomong ke naon teh? Iya, budak ge sarua urang ge aya outing. Outing kelas ngaranna. Lamun ente mah bieu naon? Budak teh studi tour. Urang mah outing kelas ngaranna teh deug. Outing kelas. Naon outing kelas teh? Outing kelas. Outing teh di luar. Outing Kelas, di luar. nya kelas meureun berarti kelasna teh pindah ka luar deug. Di harapan sekolah berarti.
Tah, ieu mah jauh. Di mana? Jauh. Otingna teh mimitina ieu kadupan. Beres ti Dupan, Dupan, tuluy ka Pangandaran. Jakarta, Beres ti Jawa Pangandaran, Barat, luncat ka Borobudur. ke Jawa Tengah. Kurang kumaha di luar eta kelas. Anjir, euy jauh euy. Mata kurang ge bingung ieu teh. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Aing ge bingung ieu teh. Oting atau touring sabenerna teh. Pang-pang nama lain masalah etana deug ai urang mah. Sasekolahan eta teh. Pang-pang nama masalah biayana deug. Ieu teh kaluar Pasti biaya. mahal, atuh. Bayar. Eta teh Mahal, lain mayar. Maksudna teh mayarna mahal nya, gitu. gitu. Maksudna teh aing reuwas euy. Jangan bentak-bentak. Mana geus teuwas kelihatannya. Aku kan rapuh Aisyah. Naon ieu mah rukun warga lang. Pura-purana we atuh sia teh. Ya mah. Meuni teu bisa diieukeun. Inti nama eta deug zaman ayeuna teh beda jeung urang zaman baheula. Asa mineng studi tour, outing kelas, naon lah. Baheula mah kan karya wisata urang mah. Ngaranna. Heeh. Karya wisata teh jadi lebih banyak ke belajarna gitu. Betul. Jika ke masalah ke museum. Betul. Terus pokoknya mah hal-hal yang banyak dipelajari lah gitu. Iya. Lamun ti SMK mah ke pabrik-pabrik gitu kan. Jadi hiburan teh sedikit, rekreasinya teh. Iya, bahkan setelah orang studi tour, setelah orang melakukan perjalanan eta teh ada makalah yang harus dibuat. Betul. Sarua jeung urang. Lalaunan reuas Pan sia sa aing. sakelas. Reuas. Sa SMA nya. Reuas aing sa SMA. SMA. Kieu terus malah. Margahayu. Mangga hayu. Tah eta urang teh nu jadi bingung nanti deug euy. Ayeuna urang ngalaman kolot urang ge baheula basa aya studi tour kieu walaupun ngan satahun sakali mikiran biayana teh. Da baheula mah urang teh ngumpulkeun lang. Ngumpulkeun naon? Jadi basa keur SMP teh urang teh kan bayar SPP teh anggap lah misalkan 10.000 sabulan da baheula mah murahnya. Murah baheula. Tah ku pihak sekolah teh dileuwih 1.000 atau 2.000. Oh. Tah nu leuwih teh dikumpulkeun selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karek we eta teh. Jadi urang teh geus kudu mayar deui. Jadi geus prepare. Yes. Benar. Which is lang Berikut eta teh frekuensina. Oh sia which is. teuing. Anak kata-kata gaul eta mah. Nya ai cek urang mah literally nya. Literally nya. Ya teh menurut urang. Relate. Relate. Which is literally relate. Ting naon artina? Teu ngarti aing badeug. Da eueuh dia kamu Sunda mah eueuh gitu teh. Jadi kan secara frekuensina hanya sedikit, setahun sakali, ente setahun sakali, 3 tahun sakali, 3 ya, tahun sakali, kadang perpisahan meureun eta ya. ge. Ari ayeuna mah ti budak urang anu leutik TK aya Da karya wisata ge da kan da teu di luar kota, urang mah di Dalam kota eta ge bisa kanu motor, Iya. bisa kanu angkot. Nu penting Pokona mah mah ngumpul. ketemuan di sana jam berapa? Keup. ka museum dengan Sri Baguduga, Iya. ya kan? Betul, si Baduga. Tentang kebudayaan, Betul. adat istiadat, Iya. museum geologi, Geologi, ya kan? fosil-fosilnya. Fosil-fosil, Masalah soal dinosaurus, Bandung teh baheulana teh naon gitu kan. Heeh. Danau Bandung. terus mereka aya simulasi gempa, anu mahal ini Yes. teh ningan. Eta mah tuh geus kamari. Kan mahal aya ini ieu mah. na Gempa dahsyat lah. mode na teh Iya, betul. milih mahal ini anu gempa besar teh ningan. Yes. Ya kan? Betul. Eta urang teh jadi bingung na teh ieu teh anu hayang ulin teh budakna atau ti pihak sakola gitu nu hayang ulin teh. Meni asa mineng gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Tapi lamun dipandang masalah studi itu anggaplah rekreasi lah nya. Oke. Da budak teh da emang kudu ada healing, rekreasi. Da sakola teh kan jenuhnya, Benar. stresnya urang teh. Wah, urang teh kudu ada happy. Ya, Aya kenangan-kenangan zaman sakola teh kan nikmat. Betul. Lama kan kenangan zaman SMA, zaman SMP teh masa-masa paling indah, teh kan. Iya. Mentak dijieun lagu ge nya. Iya. Ku saha teh? laguna nu kumaha?
Poho deui masa-masa SMA teh. Krise. Kumaha lagi? Angkelah setelah apa nama aya lah. Apa nama? Eta teh kan SMA. meureun ceuk nu Malu boga. aku malu. Beda deui somplak asa pada semut merah. Eta mah nu keur bobogohan. Nya kana masa-masa SMA. Konteksna beda deug. Heula atuh lah saya teh Siap. SMA. Maksud orang teh ari ente mah kan menurut pandangan ente anu nyepeng duit deug. Kan tidak semua orang majikan tua nyepang duit manen urang. boga duit lah bisa kabayar. Oh. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang tua teh Eta bener. boga budget ke arah dinya. Lamun zaman urang mah nu tadi ente nyarita dicicil lah tiap bulan teh. Kayak geus sataun Ya. kakumpul sabaraha. Betul. Coba lamun anu dadakan dibere waktu ngan sabulan, Sok 2 lada bulan. teh euy, engke sambel. Udah sambal dadak sia teh. Nya pasti reuas lah. Komo Iya. ayat masuk kanu surat nu kieu nya ti sakolanya Heeh. can tagihan PLN. Tagihan PDAM. Kuota, Leres. cicilan, pinjam. Aduh. Pokona mah Lieur pan sok hayang neangan tali gitu euy. keur Bunuh diri, stres. ulah. kitu Iya, maksud urang lunas, teh deug. datang di tagihan, datang di desa sekolah, aduh. Ke tahun ajaran anyar, daftar ulang. Tah, Aduh, kan aya nu leuwih prioritas Baju maksud kudu urang anyar. mah, ya kan? Ngaranna tahun ajaran baru, daftar ulang, beli seragam, sepatu, tas, buku, ya kan? Acek urang mah anu deket-deket we atuh studi tour mah. Anu deket betul. Mikomol ke, Yes. ya kan? Kudu nama pihak sekolah teh apalnya. Jadi bukan hanya apal masalah siswana nya nek sabar, tapi pekerjaan orang tuanya tuh apa? Background-na. Gitu kan? Iya. Mun KB direktur mah teu masalah, ada Teu pikeun masalah. ka Bali bari umroh ge kan bae. Sekolah. Adenya Nya atuh kan Keren. KB ge direktur. benar. Nya. Kita bisa pemikiran nepi ka umroh itu kumaha eta. Oh, atuh kan beres sekolah teh umroh kan keren. Keren. Kan aduh, saroleh kieu budak teh nya. Leres. Tah Kan, kitu deug tapi kan- pokona mah deug. Orang tua murid itu kan nggak semuanya direktur. Beda-beda. Ada tukang cukur mungkin. Ya, ada yang nganggur. Iya. Ur naon ilang. Cukur nganggur. Tukang cukur sok naon deui lah. Nah, itu tukang bajigur. Tah, tukang bajigur. Ani. Aya nu ancur. Nya. Daun. Aya tukang kasur. Lah, apa nama? Jadi nggak semuanya orang ada. Betul, Berada, gitu. gitu. Walaupun emang ada orangnya, tapi kan penghasilannya nggak selalu ada gitu kan. Jalmi aya gitu kan. Jadi aya we di imah gitu nganggur. Jika abi ya, Iya. hari abi mah jalmi aya. Aya we abi mah di bumi. Sarua juga nanya, "Kang, keur fokus naon?" Ah, saya mah lagi fokus nganggur. Nganggur kok fokus. Tah kitu deug maksud urang teh nya minimal keresahan orang tua teh bisa dipertimbangkan lah. Masih aya anu prioritas. Betul. Atau lamun Harusnya perlu. mah mungkin lah seperti ini. Maaf saya patok sebentar ya. Ya silahkan. Harusnya mah jadi sebelum memutuskan itu ngasih selembaran ke orang tua Pemberitahuan. apakah disetujui atau tidak. Betul. Mungkin dicari yang paling banyak. Kalau Iya. misalnya seberapa persen yang paling banyak disetujui mungkin oke setuju. Setuju. Gitu kan. Dan eta pun aya rentang waktu Iya. ulah nepi ka dadakan teuing. Ya kan? Betul. Tahu bulat digoreng dadakan ngeuna. 500-annya. Nya, coba ieu 500.000. Aduh. Gitu deug. Teh hilang ti saprak abus ka dieu teh hawana teh asa kumaha gitu nya. Asa kana teh asa deg deg. Aduh. Asa jiga nu teu enak gitu kenaon lang nya bisi ente mah boga filosofi gitu mungkin punya. Jadi filosofi nate eta kan menurut ente. Ai menurut orang filosofi nate urang mah selalu berpikir nate kieu deuk ke pas ente datang teh ketika aduh poho deui euy aing teh. Pucuk dicinta ulam pun tiba aya eta. Pucuk dicinta Ulam pun tiba. ulam ulet meureun. Teuing Dan aing. da di luhur pucuk mah saya hileud lang. Masa sok hileud pucuk. Bari uget-ugetan gitu ya. Oh iya, mun teh ieu deui
habis gelap terbitlah terang. Tah, eta nu tadi rek diomongkeun ku urang teh. Jadi pas ente datang teh jiga nu mere secercah harapan ka urang teh deuk. Jadi kieu deuk maksud urang mah nya. Ente kan rek nginjem mobil. Getek, tapi sieun aing teh euy. Tah urang teh karena aya kebutuhan usaha urang keur turun. Barangkal urang namru deuk bisa hayang apal mah. Bayar ku barangkal. Tah eta mun bisa dibayar ku barangkal mah. Bu, mangga 2 kol dolakeun tah kanggo 100 outing. ribuan lah kasana mah 100 ribuan bayarna ku barangkal. Heeh. Tapi da teu bisa deuk. Kudu make duit. Nya ieu mah manawi nya Manawi andeu wah. aya urang butuh tepira 2 juta we aing mah minta gede-gede. Tadi kan 500.000. 500.000 teh keur biaya outing. Heeh. Budak keur bekel 500. Jajan. Jajan. Loba euy 400.000. Asia bayangkeun Dupan, Pangandaran, Borobudur. Oh, Sok. 3 poe nya. Heeh. Tah, anu sajutana urang yang pamajikan ge hayang atuh studi tour Itu ke mana? mempelajari gaya baru Asia. Gaya baru. Studi tour eta teh. Ke mana? Aya we tong hayang nyaho. Der milu deui. 2 juta. Nya 2 juta. Oke. Kieu we lah. Mun Kumaha? kene eta mobil urang ulah nginjem, sewa we Sewa. 2 poe. Jadi aing monok ieu mah euy. Ente berarti milu. Da mas urang maneh mangkat aing. Aing syuting sorangan teungeuna. Tah mending indit, ente indit, urang indit. Bener. Berarti aing monok. Jadi moal panggih aing jeung ente. Heeh. Deal. Kurang di kayak heula ieu, kurang di sok. di sewa 1 juta kan 2 poe. 2 poe. Sapoena gope. Oke. Juta. Jadi maneh mah nginjemna 1 juta we. Oke. Nya, Deal. 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 Salaman. Heeh, siap mana mobilna? Iya mobilna. Make anu kol dolak. Ente kan karanca upas. Nah, kol dolak. Ciwidey. Ayo expander ka mana? Dipake ku urang Eh, jeung pamajikan. aduh. Kan rek studi tour oge urang teh. Berarti bere 2 juta. Kan teh perasaan teh mobilnya ada 2. Yuna badak. Tak pengen zaman we duit kai. Naon ya? Nah, sia jadi ngahuleng. Heeh nya. Nya kitu lah, belah kana lah. Oke. Pan ka Ciwidey mah cukup we make kol dolak ge. Leuwih loba nu Iya. kabawana. Mana kuncina ieu? Iya, sia kuncina. Kitu. Sia aduh ampunnya. Tah, ayeuna mah kieu zamanna diasupkeun ka dieu. Tuh, Kol dolak mau canggih kieu euy. Ya mukana kumaha ieu? teu kudu dibuka. Ieu kari Oh. pencet. Titung. Carless. Kiles. Car teh mobil. Les teh- eueuh, berarti Eueuh. eueuh mobilna. Salah. Kiles. dia. Kiles. Kiles. Eueuh, Aman ya deuk nya? Siap. Siap deuk? Aduh, anjir, duit deh keluar aing euy. Ya lah. Ngambilan udak. Oke atuh. Nuhun ya. Nuhun deuk nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga deuk wios dicanda ke abi mah. Aman kabayar outing teh. Nuhun deuk ah.